Ada awak dia aja. Tanggal seberapa ini kan? 28 Oktober 28 Maulid Nabi Muhammad SAW 28 teh hari naon ya? Loh, Sumpah Pemuda ya. Aing udah ngorak kikian wae. Aing kudu aya kegiatan ya. Barudak ya. Main diajak kan. Diajak kegiatan orang. Suku mana kengkeongan itu? Aing kengkeongan celitik. Aya enggak? Ayo. Ah. Ya, teka bagian. Kasih. Aing mah teu level madang gitu teh. Aing mah madang aing naon cemilan teh. Nah, aing mah cemilanna gitu itu diekspor, diimpor. Di mana arana teh? Naon sih? Uyong. Nu gigireun Spanyol teh naon sih arana teh? Ku asih. Hah? Duku asih. Lucu anjir. Si portal masih kieu tanda kan. Nyao. Kaleuweung meureun milir. Molor keneh saya tah mah da. Milir emang buah sabrang ya da. Hah? Sabrang batur biasa. Tunduh. Mana tulan di tungan duka leci aing. Punya Marsen kopi nih, tong ngirikan pengangguran penyekat duit teh. Woi, Nganjuk di bae. datang kan diomongin. Panjang umur, panjang beheungna. Petot gitu aing. Duk. Ayeuna teh tanggal 28. Nya nah, gajian. Gajian anjing. Pengangguran gajian sarua gajina. Kan biasa naso gajiannya, donya tanggal 28 teh ya. Aing nu digawe can pengangguran can pengangguran. Can gajian mana pengangguran gajian. Jadi caritana kangen gajian. Heeh, Lain ieu tanggal 28 Oktober. Naon? Hari Sumpah Pemuda goblok. Terus nah hubungan anjing urang. Urang teh budak ngora keneh, rek kikian wae. Terus kudu kumaha? Urang ngayakeun kegiatan mah tuh. Dari awak kan lah boro-boro mikir anu kitu. Arek sih. Lieur. Mana we sorangan ka ditu? Lebih molor di ranggon aing. Sebenarnya pengangguran pejabat. Yoi. Pengangguran Jawa Barat. Ya iya gitulah. Nino mau ayo, cong umpul ke bodak we. Sanggeut. Panas. Mana we sorangan ka ditu? Suara aduk Cuma ditu mabur sorangan mah mana teh? Sosokan pahlawanisme odol. Banget nah, hejo gitu jadi Iron Man non. Bulat. Ning molor. Aduh, di beta syukron sampai dihakan gitu ya. Ning bau ya. Jangan syukron bau. Baru dak diajak, bener diajak ngarayakeun Sumpah Pemuda hararese. Amin. Budak pulang saya lah. Budak nongkrong. Budaknya sampur pemain. Assalamualaikum. Salam. Belajar, Cang? Tugas. Belajar. Ayeuna teh tanggal 28. Hari Sumpah Pemuda ya teh. Jong ada resa yuk. Bunga. Belajar. Semua kayak Sibuk belajar. sibuk. Ini di ditu urang cuang bersih-bersih di ditu.
jual pasti Belajar mang, belajar lah mang. sibuk. Atuh belajar mah sing kara rajin belajarna. Syukur jadi insinyur jadi presidennya. Geus lah. Ya. Aing nangan budak potong jalan kieu ieu. Unu daek kunci asan. Tinggal ke daerah kidul itu ya. Ayo budaknya ya. Silaku aing teu ngalayakeun hari Sumpah Pemuda pisan. Dia kayak si budak kidul kan? Ay Om Yuda ya. Om Yuda ya, sok daekeun biasa nama ya. Bager Om Yuda udah. Ajak lain dah. Yuda. Tuh ka desa yuk. Karetna. Yang tanggal 28 hari Sumpah Pemuda ya teh. Bunga orang mah. Hujan kieu. Yuda ya sih. Hei, budak mah ayo gua. Oh, gua udah ngejar gua tuh kamaran hujan sararen we. Terus aing budak merakit si anu ae beureunya nya. Mung jadi teh. Bunga. Mending sare. Anjir. Sare cenah.
putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merdeka! Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuek Channel.